Wilujeng siang pamirsa sadayana, balik deui sareng simkuring Sintabela dina acara Wabarpas Warta Barudak Kompas. Pamirsa, warta dinten ayeuna nyaeta ngeunaan tempat wisata kolam renang Santorini nu aya di Bojongnangka Ibun. Anu baris didugikeun ku Sadarek Wandani nu tos di lapangan. Mangga ka Sadarek Wandani nyanggakeun hasil liputanana. Nuhun ka Sadarek Bella di studio. Abdi ayeuna tos aya di lokasi nyeta di kolam renang Santorini tiasa ditinggal. Pemandanganna endah, tapi hanya ka sabab ayeuna hujan, jadi sunsetna moal bisa katinggal. Tah, ayeuna oge pengunjungna tos araruih, jadi arurang bakal ngawawancara ka salah sahiji pengurus anu aya di dieu. Santorini Swimming Pool nyaeta kolam renang anyar anu aya di Bojongnangka Ibun. Waktos anu dituju kanggo ka kolam renang Santorini sakitar 15 dugi 20 menit ti Majalaya. Jalan anu ditempuhna kudu waspada tina tanjakan jeung tina mudunan. Sabab lamun keur usum hujan jalana laleueur. Kolam renang Santorini dijieun ti pertengahan tahun 2018. Harga tiket asupna ngan 10.000. Dina 10.000 eta, urang bisa menaikeun keendahan alam anu sakitu asrina. Fasilitas anu aya di kolam renang Santorini acan lengkep saperti kolam renang anu sejenna. Di kolam renang Santorini ngan aya kolam renang, panyewaan palampung, kamar ganti, jeung kantin. Tina ku kituna, anu gaduh kolam renang Santorini ngagaduhan rencana kanggo nambihan fasilitas di Santorini, di antarana kolam renang, ember bahe, sosorodotan, jeung fasilitas anu sejenna. Salian ti renang, urang ge bisa ningali kaendahan curug anu aya di deukeut kolam renang Santorini. Curug eta teh nyaeta Curug Karamat Nagara Wangunjaya. Curug eta aya ti mimiti dijieunna kolam renang Santorini. Setika. Jadi pilih liburan ke sini kan baru pertama kali. Ini juga kalau lihat di website sih bagus katanya, soalnya pemandangannya sama lumayan lah fasilitasnya juga. Airnya jernih dan bagus. Iya kan, sebelum kita kan mana tahu ada di sini ada tempat yang kayak gini wisata. Jadi kita browsing dulu, katanya ada tempat wisata. Itu juga rekomendasi dari teman, katanya tempatnya bagus sama bersih airnya. Kalau bilang puas sih belum, soalnya kan di sini nggak ada permainan, nggak ada perosotan kayak buat bawa adek, kan nggak ada ya. Soalnya cuman kolamnya itu cuman satu, jadi nggak bisa bawa anak kecil. Itunya aja sih yang kurang. Iya, kalau keseluruhan sih lumayan gitu ya, bagus. Soalnya ya fasilitasnya lumayan lah buat lihat alamnya, ada View pemandangannya bagus lah. Foto-fotonya instagramable gitu. Iya gitu. Jadi pemirsa, ayeuna urang tos sareng salah sahiji pegawai nu aya di dieu. Nami asa? Cepi. Di dieu tos sabaraha lami? Namanya ge sebulan langkung lah. Kalau bet ka dieu teh ngagentos gitu atuh. Mohon ngagentos anu sate acana wih kan teu wih deui ka dieu gitu. Ria buka sareng tutupna jam sabaraha? Buka tiket jam 10. Kalau nutup sih biasanya jam 7 tos tutup. Kumargi pami misalkan jam 7. Nuju hujan menya jam 8 gitu ya sakene gitu. Oh. Sareng ieu teh kan tiketnya murahnya. Iya. Teh nah tiasa bisa murah gitu Murahnya soalnya kan nemean nuju dicoba. Tapi dah pami tos sayang kemah kan nuju aya rencana kan ngadama kolam anak sareng waterboomna. Jadi jika nama bakal langkung naik lah gitu tiket mah. Muhuna tadi oge aya saran cenah ti pengunjung Iya. kanggo kolam anakna. Iya, ya mangkana kan kan namanya percobaan, jadi namanya satu kolam. Jadi kemah bakal aya kanggo nu anak sareng waterboom. Tapi itu kan nembe dibukanya nya. Heeh. Tapi tos rame gitu anu pengunjung nu datang. Alhamdulillah sih rame wae nya. Komo nya Sabtu Minggu mah aya we lah gitu.
Banyak tuh hatur nuhun anya. Mohon. Nya pemirsa sakitu wae anu tiasa kusim kuring didugikeun. Balik deui ka Bella, Wandani ngalaporkeun ti lapangan. Hatur nuhun ka Sadarek Wandani di lapangan kanggo informasina. Pamirsa sadayana, kolam renang Santorini biasa jadi alternatif pariwisata kanggo aranjeun sadayana anu teu gaduh waktos kanggo liburan anu jauh. Kolam renang Santorini oge harga tiketnya kagolong murah. Jadi pamirsa nu aya di daerah Caket Ibun tiasa nyobian dongkap satu acan harga tiketnya naik. Mapai desa nu baranang, manggih domba di simbutan, aya mangsana datang, aya oge mangsana amitan. Mung sakitu nu kusim kuring baris dugikeun patepang deui sareng abdi di waktos nu sanes. Pastina di acara Wabarpas, Warta Barudak Kompas.